Dor. Ano dia? Kadang-kadang ya butuh karyawan gitu ya, Dor. Butuh. Saurang deui. Enggak sekarang ukuran ada orang boga hiji. RT Komeng. Kata komeng. Main Teu jadi masalah. Pegawe. Awak mah teker teu. Peker bukan nama. Masalahna mah maafkeun adukan ya urang mah bingung. Siap, nak jadi supirna bisa, jadi mau adukan aya. Oh, bisa sagalana. Bisa segala Rapi lamun kitu mah Orang oke. aja RT, siap ke goreng tangganya. Siap. Ya. Pokokna mah oke. Bos datang. Mana yang nak ngirim gajian budak geus perlu duit ieu Pak ieu. Hei. Turun Bos. Salaman lah. Wadah, gawean beres. Tinggal ya 50%. Ji, pannya kos kieu keneh bae, Dar. Masalahna ieu karyawanna kurang. Nyangan atuh. Iya, kumang Surahman tadi geus konfirmasi aya cenah karyawan hiji. Gede pakan ieu nya. Ulah kitu, ulah ka mamarahan. Tenang we sih. Masalahna ieu karyawanna ieu ngan heutik, sedangkan ieu proyek ieu gede. Jadi membutuhkan karyawan bangsa 6 orang, kara 5 orang. Bak pede kudu anggeus ya, nya. Bisa. Insyaallah. Anggeus. Bisa pakai. Lieur ya aing duit beak proyek eueuh ya. Mana si mama sang jajan bae di minta duit be. Pusing lah. Woi, Teh. Kenapa sih ngoceh sorangan mah, Teh? Pusing guna anjing. Teh. Lieur ya lah duit teu boga ya. Si mama ngajakan ulin bae. Bisa terbuka duit sekali. Pugu proyekna di off pugu gara-gara corona lah. Mana saya ngerokok geus tambah darah kieu, beureum. Geus bangkrut aing gua ari. Saking teu boga duitna parusing. Tadi aing kepanggil si Mang Tarmin di ditu. Ayo. Acara aya pagawean di mana? Pagawean anjing. Geus naon nu ngaduknya naon pokona merasa gawe be zaman ku ari mah. Aduh. Kayak kita ke Mang Tarmin ya. Bisa ganyahuan ieu doang yang mamas. Nah, gampang nama bisa diatur. Eh. Ayo. Sugan be sugan bagus pagawean ah. Oh iya. Gimana teh ya proyeknya ya teh ya? Cuma eta mantor Mang Tarmin, coba ngtarakeun yuk. Tarmin. Men. Tarmin. Terus yuk. Haji dia mana sugan ya? Teh, tuh di mana tuh? Mang Tarmin. Min. Woi. Mang Tarmin. Saya nyari pegawaian, nyari karyawan. Ayo mana budak teh? Iya, ayo. Hiji RT ya, nganggur karunya. awak ngecek ieu. Tanagana, min, tanagana bu. Oh, teu nana Tuan. mesin. Naekeun teu mana di dieu. Geus pokona mah eta masa second baca bagaja sabaraha duit sapoeana. Ulah sampai istilahna geus gawe mana balik deui. Mal, mana ku keur butuh. Mana keur butuh duit mana. Mantap. Di kang euy kabogona ieu matre. Pokona mah di eretan terus mana beak, kuris Gawe beakan kon ya. gawe naon bae mang aduh lieur ya. Naon bae cenah Bisa geus. tuh ngukur segala. Kadak ngukur. Ngaduk cenah Ada bisa ngukur ngaduk. kuburan ge bisa. Terjadi masalah. Ieu mah penting soalnya nu bagian kenek mawan adukan ieu eueuh kurang saurang jeleumana. Jadi bagian ngaduk ya. Ngaduk, dae katu dae ngaduk. Kajin lah gawean bae. Gaji kumaha gajina Si ya? gaji mah yang penting mah jeung jalan-jalan we. Ya, Ayeuna Boleh, bisa meureun 250 masa poe. Gaji gede teh. gede teuing. Ti bos agen teh sakitu. Geus Jadi teh urang mah- pan nyimbangkeun dah. Masalahna pan ari gede teuing mah. Eta manggas ku Mang Tarwin be ha. Yang penting mah jeung Jadi jalan-jalan gawe we. geus mulai gawe ku ari tah ya. Geus, tenang. Mang Tarwin nuhunnya. Iya, sip. Ya. Oh, mangga. Pak Tarmin, ieu gaweana naon bae ya iraha? Engke keudeuh ngaduk. Ya, Oh. ieu mau lawaka, soalnya ieu mah geus jam 12. Jadi karyawan istirahat. Juga kedeung gawe. Masuk jam 1 Oke, siap. ya. Oke. Teh, ayeuna mah ya nyambuan di jam 12. Istirahat heula jeung barudak ditu jeung karyawan nu sajen nya. Oke. Berarti ka ditu lah ya ya. Itu heula kadinya. Geus Oke. di dinya ngahiji ngobrol. Oke, oke. Ngobrolkeun oray. Anun bos nah. Nah, Assalamualaikum. Salam. Gimana yuk? Yuk pungundek milu gawe yuk. Oh, atuh aya pagawean mah. Tadi geus ngomong ka Mandor Tarmin. Gitu. Nah, wari istirahat cenah Nya kedeung bae lah tes istirahatnya urang bebarengan bae gawe. Geus ngopi bae ngopi ya. Aya kopi mah. Beneran. Tah, gorengan tah. Yo. Ieu tah tin mah hajat yo. Nah, tuna ge nyeri yuk goreng makanan ranginang. Nya. Oke, siap lah. Aya cau ge akan cau ge nya. Mandorna galak teh eta. Tah tanya bae tah ka tukang letak. Bae nama nyahun kana watak mandorna. Kula mah kula ge sarua kula ge ieu ngadu. Oh, atuh teu pan beusingan nyaho kitu Mandorna beusingan ada mis doang.
Coba Saya bae. sudah coba nanya heulanya. Coba yo mandor galak teh eta bah. Ya kumaha pagawean kurang gitu. Namun sebul atuh galak gitu. Urang macok. Ieu terus biasa fokusan digalakan. Sieun. Dan bisa mah lauan gitu mandor mah. Kayak coba di deketan lah. Mana ngarokon tuh sih? Kadang-kadang ngarokok, kadang itu gitu. Oh. Kasih ngarokok belikin rokok kayak juga bager ka urang. Anu di mana gitu ya? Jauh urang mah. Tangis kira ngopi bae ya. Nah, ngopi bae lah ta. Santai bae, santai kiring bae gawe mah. Bager amat Nah, mah ya rokok nata. Saya kira ngopi bae. Sarua pukul rokok na jeung urang. Rokok beureum. Kamu sekajin lah. Mang ngarokok lah nyamang ya. Emang. Rokok lah. Susah-susah teuing hirupnya kos kieu. Bos balik tuh. Lain ti tadi balik. Aing aya bos masuk pikiran aing sok teu ngarareunaheun. Terus segera mun balik ya katulah mundur. Ngoceh. Aduh. Mana aing ieu bebeja ka bos. Geus 50%. Bisa-bisa aing dipecat ya. Sedangkan ya proyek kudu anggeus 15 hari deui. Karyawan karak narima saurang anu asup ya. Kudu kumaha ya? Bisa-bisa aing nu dipecat ya ku bos. Pusing, ya pusing. Kumaha kuduna ya? Sepi banget ya hari Minggu. Ya nih pada kemana sih itu si Si Montu kemana? Nggak tahu ini nggak ada belum ada kabar. Biasanya kan nongkrong, kalau nggak di kafe kan ini nggak ada satupun yang nongol. Iya, di jam berapa sih sekarang? Udah jam 12. Iya. Siang. Gimana ya? Ya udah kita cari angin aja yuk. Ya udah ya. Panas, harudang. Masih tak? Digawe na. Oh nu giat. Rasakeun sia ku aing geus sama rodar sia. Udah. Wih, ayo. Wah, tunggu jam hiji. Ieu geus hudang. Mandor. Mandor gawe. Ngaduk. Ngopi. Hah? Siap. Manes, manes teh. Belenggu. Jam hiji kita dor. Jam hiji wae ana ieu kudu rada giat. Perasaan yang karena kita dikedengan orang. Geus. Bejaan ka babaturan. Lain ge karyawan anyar aing ge masalahnya kayak hangeul gaweana karyawan anyar yo. Woi, atuh ulah ditanya. Terus sekarang aduk bae lah aduk. Kayak kadang orang nyusul kadinya mau adukan. Tah ieu aya urutna ieu kadinya teh meureun dah. Kudu amat salah-salah lah. Yang penting boga duit di jalan-jalan. Meureun ya. Makan nanti ya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Mahan dengan Ih, pan gitu ngaduk nak. Tadi pakai semen atuh. itu kurang mah. Ieu geus pakai semen ieu. Mak, ari tau makan kayak pasir doang pakai semen terus pakai sepit tah. Pan mun pasir di semenan pan warna hidung meureun. Atuh, pakai semen ieu, semen aja. Tah, semenan. Mana kan cari kanan mandor kayak tuh. Maksudnya orang mang bejaan memang. Ayo, Angkat yo. ayo barangan kotongan. Oh, budak. Tah, kasih juga tah, tah. Mukana kumaha ieu mukana? Ngisi pacul bae. Kita. Akhir aku. Kasih juga tah. Itu mah bukan Pak RT ya? Iya. Mbak Mamas, itu Pak RT. Iya ya. Samperin aja nih. RT lagi ngadu. Ini ada Mama Mas. Mbak Mamas mau kemana Mbak Mamas? Mau cari angin aja. Oh, cari angin. Pak RT lagi ngapain itu? Ini lagi bantuin ngaduk. Ini rajin banget ya. Atuh Idaman harus, banget. Harus biar nggak diusir lagi sama calon. Aduh. Mau dibantuin nggak? Bentar aja lah bantuinnya lah. Heuy, Mang. Hei, Digawe karak sapoe ge di dieu, karak geus mulai. Geus ngalah ka awewe maneh mah. urang bekerja, urang bekerja na bantu we kitu. Ulah sok ngisi-ngisi. Yo, Ceng. Jadi jalma sing jujur. Ari boga Gari-gari ngomongna. ai boga ka awewe mah teu kudu nu serius. Atuh serius pan urang korim mah kita buka duit bukan jalan-jalan gawe TV ke jeung manehna. Oh, gitu. Oh, awewena nu mana kitu? Datang baju hidung. Oh, makanya bukan bantu. Oh, udah bekerja orang bantuan gitu dia. Itu Pak RT ngomongin apa?
Itu ternyata Pak RT kerja di sini. Kerja? Iya. Ya Jadi ampun. tukang lagi. Pak RT bangkrut ya? Halus pisan bahasa kamu, Mas. Aduh. Kayalan nih, Bos. Kumaha yuk? Aduh. Usaha gimana? Itu kubikang urang bisa dibisan eta mah geus dicaraikeun naon di Buka boboh, Oh. boboh. Oh, tenang naon, tenang ulah sieun. ditinggalkeun di bae mah. Dirayu deui. Main sama Lamun duit. perlu duit jeung jalan-jalan ngomong bae ke mandor. Ih, oke siap lah. Mandor Tarmin, tenang loba duit. Tenang mandor tarmin mah bageurnya. Atuh mantap. Pasti ka selek. Hai, mantap. Aing anu ngadukung. Ih, udah bangkrut, kerja bangunan lagi, udah kotor-kotoran, gaji nggak seberapa, gimana mau manjain aku kalau kayak gitu? Hei, Mbak. Jangan bilang begitu. Kenapa? Jangan menghina sama orang. Ya emang faktanya emang gaji kayak gini seberapa sih? Gajinya ini seharinya 200 ribu, tahu kan? 200.000? Iya. Itu harga listrik aku doang loh mbak. Jangan bilang Bukan begitu. Sehari. Kalau 10 hari kan? Nyamuin kamu mah. Oh gitu? Iya. Emang dulu kerjanya kenapa bangkrut ya? Enggak lah, saya cuma lagi masuk ke Jakarta doang. Saya pengen ketemu tiap hari sama kamu. Oh masa? Iyalah. Oh gitu ya? Ya Enggak usah takutnya aja. takut, enggak usah takut. Kalau beneran kayak gini, udahlah ya. Aku sih nggak mau ilfil gitu loh, di mana harga diri aku. Buat lipstick mah tenang aja Mbak Mamas. Ais. Oh gitu. Iya dong. Berarti bisa dong ya? Bisa. Ayo, bro. Pak RT, kita mau jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya. Semangat ya. Oke, siap. Bang Mas, Ya. itu Pak RT bener gak sih gajinya segitu? Ya aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak tahu kalau masalah bangunan kayak gitu. Di mana-mana juga ya, kerja bangunan itu kecil. Emang Sehari iya? paling 70.000. Masa sih? Iya. 70.000? Iya. Kalau bener gimana? Gimana kalau Aduh gimana ya mbak kalau bener? Apa aku cari cadangan lagi aja ya? udah cari cadangan lagi aja. Ya udah. Ya. Bali tunggu. Ini mobil siapa ya? Iya, aku baru lihat nih mobil ini. Kayaknya ini mobil orang kaya deh ya. Iya kayaknya. Kayak mobil bos-bos gitu kan. Dulu nggak pernah ya lihat mobil kayak gini. Iya, ini baru ada nih mobilnya. Mobil siapa ya ini ya? Gimana pun caranya, gue harus cari tahu ini Mbak Eli. Kayaknya ini orang berduit gitu loh. Ya kayaknya Mantep banget kan buat cadangannya enggak? iya dong. Ya udah, Kita cari tahu aja. ya udah ya.